Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca sareng Abah Awi rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Kanca dangu kumoe kasadayana kanca Abah di sakuliah dunya nyangakeun Tunggara mawa bagja, biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka kanca dangu nyenuki meureun nu disebut Tunggara nu mawa bagja teh. Bagja bisa leupas tina kasangsaraan, bagja bisa tepung jeung nu jadi inung bapa. Bagja aing teh tetela boga adi tur boga lanceuk patung turun sirah. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kak Amin sing tetepnya mau dibeda-beda jeung kasih cecep. Sanajan bener kenyataanana mah ayeuna ngan saukur dulur kukut. Atuh ka Abah jeung ka emak kitu keneh. Sanajan bener lain anu ngalantarankeun aing gumelar ke alam dunya, tapi kanyataanana mah Abah jeung emak teh nu ngamamanan aing teu leutik tanpa kadeudeung jeung kaasih aranjeunna mah sareatna aing teh moal bisa cumarita saperti ayeuna. Ka pasarpin oge aing teh kudu ulang tarima pugu anjeunna oge geus kahesean dan hanya akal ku aki encu jeung Nini Uti tos parupus manten bari teu karuhan di mana pajaratanana. Kitu gerenteus hate Imas bari nyileuk, pangaruh nganteur hate nu terus galecok pitunduheun teh hesenaker datangna. Tapi ari lila-lila mah teu karasa deui reup bae Imas sare ngagebrak teu lilir-lilir nepi ka isuk. Saterusna mah dungsek teh sanyana malah teu ngimpi-ngimpi acan. Waktu manehna hudang Cep Dudi geus teu kasampak, geus indit ka sakola. Iwan jeung Amin nya kitu keneh geus arinit bareng jeung Cep Dudi marilu ka supir Asdi dek ngasupkeun Amin ka sakola. Alas urusna ka sakola nu di Cibadak mah kewe cenah dek dibereskeun ku Iwan, bebeja ka guruna bari sakalian menta rapotna. Cecep tos ka sakola ibu. Imas nanyakeun ka ibu jua nu harita nuju beberes di tengah imah. Ka sakola malah sareng Kang Yana dek ngasupkeun Amin cenah. Mohon sae we enggal-enggal supados teu kakantun pangajaranana. Hanya eta kitu. Wareg bobot teh Neneng. Ibu jua bari neuteup ningali Imas nu harita semu rucang-riceng keneh. Katempona teh asa beuki geulis beuki manis we. Wareg Bu. Dupi nu ka pasar saha Bu? Imas inget deui kana kabiasaanana ti heula urah balanya ka pasar. Madahasi jeung si Osni. Hitung-hitung pelesir we cenah. Jung atuh edek ibak mah. Ibu make bantuan we nya ngadamal kue bakar. Ibu jua ngahaja ngajurung laku supaya Imas buru-buru kacai. Maksudna dek ngajar Imas supaya bisa popolah bisi teu sakumaha pinterna.
ulah nepi ka matak ngerakeun upama seug dipentes dina perluna. Nu matak dina waktu Iwan ngerongheap deui ka imah. Kasampak teh Imas keur kaprak-keprek. Memang nya dina soal pangaweruh istri mah Imas teh loba pisan tinggalieunana. Ku kitu teh mah sanajan bener geus kung si lalanjang, boh di Ibu Julaiha, boh di Ibu Odah. Manehna ngan ukur ngabantu-bantu pusuk pasak kaolahan sakumaha biasa umumna dahareun sapopoe. Sedengkeun ari maksud Ibu Jua mah supaya bisa dikatengahkeun dina pasamoan. Atuh dina meunang jodoh, dina prungna jadi ibu rumah tangga teh ulah matak jadi bahan pamoyokan nu jadi salaki atawa mitoha. Geus puguh dina soal pangartina. Imas teh tangtu kacida pisan kurangna. Paling-paling oge sakolana ukur kaluaran sakola rakyat. Deuh, nu juga damal kue yanti teh. Iwan bari gog cingogo gigireun Imas nyaksian. Mohon nuju diajar salaresna mah Kang Yan. Supados engke tengah wagu. Imas bari ngagelenyu. Engke iraha. Mohon engke dina waktos narendengan Kang Yana nya Bu. Imas tetep ngagelenyu bari ngarindat ka Ibu Jua. Di ditu mah ngagonyak. Ih, yanti mah betlos-los kadinya geuning. Iwan bari nyarengeh. Ya dah laras atuh Kang Yan. Nya we getah catur we boga adi awewe. Ari opieun ngandelkeun meuli ti toko. Ibu Jua ngahaminan ka Imas. Ibu mah satalen tilu baru. Iwan ngahehe bari jung cengkat maksudna deka jero. Lain, kumaha amin teh katampi Cep? Alhamdulillah katampi Bu. Mung nya rapotna mah kada enggal we dicanak teh Cibadak. Nya uruskeun we ku Cecep sekalian. Ya mohon atuh, ulah terus ngalalep. Imas nemrong. Naon ngalelep? Mohon Kang Yana. Har. Nah ngalelep kunaon? Da Kang Yana mah moal teu teuleuman di walungan. Ngalalep sote di ditu di bumi. Di Cibadak. Ih, sanes. Itu di Sukabumi. Di pondahku teh Wiwin mah. Atuh lapur. Kang Yana teh moal enggal-enggal ka dieu deui. Yah, canak we Wiwina atuh sakantenan ka dieu. Ayo. Iwan maduan. Isin atuh tak can resmi mah nyabunya. Nyapuh gua atuh, ari jauh-jauh kieu mah. Bisi mah tapi omongan nu sejen. Kadang teh Kang Yan. Imas asa meunang. Buka. Iwan bari langsung ngojengkang ka jero maksudna deuk cucul-cucul. Kanca dangu sadayana sanajan teu nepi ka ibur oge, tapi pikeun nu aya patula patalina jeung Iwan katut Imas mah teu burung we matak jadi catur unggal hulu jadi carita saban jalma. Beja tina hal kaayaan Iwan jeung Imas jadi nerekab. Upamana bae di Sukaraja mimitina mah ti Pasuarja ngadongeng ka tatanggana anu dareukeut. Akhirna tatalepa kanu sejen nu antukna pisan mah tepi weh ka Ibu Julaiha. Tumerapna ka Ibu Julaiha jeung ka Sumarni. Mimitina mah make ngajenghok sagala. Satuluyna ngagebrai bangun nu manggih ka bunga. Bakuna mah make aya pikiran boga kasempetan pikeun ngalilindeuk Iwan. Lantaran cenah manehna mah teu milu ka Bogor, tapi terus tetep tumetep di Pasoma.
Tapi kituna teh teu lila. Ngadadak bubudena ngariwut deui. Kakara ingat kapan Iwan teh geus dipapacangkeun ka Wiwin nu ayeuna geus ngahiji di Gunung Puyuh. Tapi cenah dah teu daekeun si Iwan ka si Wiwin teh. Jadi coba we. Ibu Julaiha ngagerentes di jero hatena. Maksudna kitu teh pek bae kumanehna dicaritakeun ka Sumarni. Disangka ku Ibu Julaiha mah piraku Sumarni teh tetepi kagiyak atoheun. Tapi kanyataanana bet sulaya tina panyangka. Sumarni kalah kangahulang salila-lila. Bari bubudena kiruh naker. Taya hear-hear hegar berag. Pedah dibibita ku pikabungaheun. Har. Nabat kalah kang bedeb Marni. Teu atoh. Ibu Julaiha nanyakeun, sanggeus karuhan anakna cicing bae. Mohon. Sumarni nembalanana pondok nyogok. Bari pamuluna tetep teu robah. Semono naon ari Marni. Semono ngabedeb. Har. Kumaha Marni teh tetembalan teh bet asa nyaliwang. Sanes nyaliwang. Kapan ibu teh naroskeun nah Marni teh bet ngabedeb. Nu mau iku Marni disumuhunan. Ai, lain cenah perkara etana. Nu kudu diwalwanan teh. Teu tina perkara atuh henteuna. Ceuk Ibu Julaiha. Tina perkara eta. Sumarni siga naker nu balilu. Nya. Nah teu atoh Marni teh. Henteu Bu. Naha. Nya margi teu benten we. Teh ngarep-ngarep kalangkang heulang. Lain kalangkang heulang. Da ieu mah aya buktina. Bisa kalaksanakeun lakar daek we. Marni mah tos kan tenan daek kapan Bu. Mung Kang Iwana nu teu daekeun teh. Sumarni bari ngareret. Nya, teu daekeun sote bareto. Basa keur hadian jeung si Imas. Kapan ayeuna mah henteu. Ibu Julaiha rada keheul. Ari ras ku tetembalanana nu jadi anak. Jigana teh geus taya kamau pisan. Ari ibu. Kapan saurna Kang Iwan teh terus dipapacangkeun ka Wiwin. Nya, ngan teu daekeun. Ya komo ka Marni atuh Bu. Nah. Kapan rusiah Marni teh terus dibolekerkeun ku ibu ka manehanana. Lain dibolekerkeun ngan satadina we. Kapan minangka akal tareka. Mohon. Mung antukna mah janten ngaboratekeun taeun di pasarnya Bu. Sumarni bari nyerengeh teu hayang. Nari Marni diajak badami teh bet jiga nu teu ria geuning da geus pondok pangharepan. Ya tuh da badamina lepat ibu mah salah kumaha. Mohon ulah perkawis eta. Margi atuh tebih tangah ka langit Bu. Moal tiasa kalaksanakeun. Nah kudu badami tina perkara naon? Tina perkawis ieu we geura Bu. Sing caket atuh. Kedah rintih sareng tarapti. Margi milih kadangu ku cak-cak bodas. Nya cingan kumaha. Ibu Julaiha bari ngasongkeun ceulina. Kieu Bu. Geriem. Sumarni ngaharewos sorana lalawuna naker. Teu bisa kadenge meus-meus acan kuno sejen. Ari ku Ibu Julaiha mah cukup bisa kadenge kalawan jentre. Da puguh sakitu ditompokeunana kana ceulina. Kitunya ayeuna mah kahayang Marni teh. Ibu Julaiha bari neuteub. Nya eta sanggeus Sumarni eureun ngaharewosna. Mohon Bu. Ngawidian kinten-kintena Ibu. Berat naker atuh Marni. Dupi abotna. Nya moal kadada karuga.
nya milari akal tarekah we atuh. Nya kan kudu cara kumaha. Teu langkung ibu atana mah. Kitu oge upami leres we ibunya ka Marni. Sumarni nyaritana semu-semu nu ngageuri. Ih, ari kanya ibu ka Marni mah atuh teu kudu diyakinkeun deui. Piraku teu karasa atuh ku Marni. Ibu Julaiha rada nyedet oge hatena. Ngadenge pok-pokan Sumarni harita nu dibarengan ku robahna riuk pamulu. Janten nyeluyuan atuh. Nya heug bae lah. Kumaha engke we eta mah? Ya ulah kumaha engke atuh Bu. Margi kedah dikawitan ti ayeuna keneh. Nya heug bae. Tapi kapan ieu teh? Kudu mikir heula. Pikeun manggihan kumaha carana. Mohon teu langkung ibu eta mah. Nya lain teu langkung ibu. Marni oge atuh kudu kebantuan mikiran. Nya tangtos atuh Bu. Sumarni bari terus ngahulang. Terus maparah pihasileunana lamun seug kalaksanakeun. Tada teuing matak ngadatangkeun tibrana hate. Kanca dangu sadayana dihenteu-henteu oge. Puguh Sumarni teh kasebut mojang nu ngabogaan rupa. Pangawakanana cukup lenjang, malah sari-sari bang-bang. Ukuranana rada ised we ti umumna pada awewe. Mun dina kuda mah miwanda kuda Australitea. Ngan nya eta pangna nepi ka camebleuna teh. Kuno luhur teu ditebak da puguh kagok. Kuno handap taya nu pirajeuneun ngocal-ngocal lantaran ngerasa wegah. Serab ku kayaan tur paur ku pamakananana. Luhur teuing. Nu akhirna kuno saluhureun kaliwat, kuno sahandapeun teu kahontal. Nu akhirna jadi Rizki Salim. Aya jurig tumpak kuda, kaasup kana paribasa. Kembang murag memeh usum. Diteraan kubang bara purunyus. Kanca dangu tara-tara tisasari. Dina hiji mangsa mah Sumarni make liar sosoranganan. Ti Sukaraja mah kana beca. Ti pintu hekmah ngagandeuang. Lengkahna diatur. Kepatna nya kitu keneh. Jiga-jiga nu ngagupayan kanu aya di satu kangeunana. Waktu ngaliwatan ka hareupeun bioskop. Kabeneranana teh loba jajaka nu ngagarulung keur nempuan gambar nu bakal dimaenkeun engke peuting. Atuh teu bodu beheung-beheung teh manipating purilit teu beda we ti beusi nu katarik ku parsani. Malah harita teh aya jajaka misah duaan. Nu saurang mah kasebut semah. Jang Danu urang Bojong Lopang keur nyemah ka Sugandi dulur misana. Pernah teh kapi adi, imahna ditipar. Kabeneran, waktu Jang Danu keur mencrong, Sumarni ngareret. Adi diajak seuri bet ngagelenyu. Puguh we, tumerapna ka Jang Danu ngadadak rampang rempeng. Jajantungna ngadadak ujug-ujug ngadurug-dug teh we teu beda ti dulag pisukeun lebaran. Hebat di. Jang Danu bari ngabadugeun sikuna. Bari panaon mah terus we ngureleng nuturkeun anu ngalageday. Nyereus teuing teu gableg siku teh Bung. Nu disigang ujug-ujug nyengor we bari meupeuh pepeuteyan Jang Danu. Oguh we. Jang Danu nepi ka ngaranyug, gancang dilieuk. Paingan Dalen Sugandi geuningan jalma sejen nu dibadug ku siku teh lantaran Sugandi mah geus pindah tempat. Manehna mah teu mirosea ka Sumarni teh bubuhan geus teu bireuk deui. Batak terus we ngolesed ti gigireun Jang Danu api-api nempoan gambar. Teu ku hanteu ari jen teh dina urut Sugandi aya nu ngadon ngajanteng.
Kitu we teu beda ti Jang Danu. Panenjona terus mureleng mihimetan anu ngeplok mangka-mangka dempok biola. Ogo we mani ebreh gucelak gicelak nate. Ari Jang Danu da puguh keur moho teh ya. Saeutik oge teh nyahun. Yen Sugandi geus pindah tempat. Ogo we ari gedug teh sikuna awor jeung tulang iga batur. Sanajan teu pati tarik oge, tapi cukup matak nimbulkeun nafsu. Ieu sababna ujug-ujug nu disiku teh morongos. Hapunten Bung. Manawi teh itu tuh pun dulur. Aduh, hapunten we sanes dihaja. Jang Danu minta dihampura, bari hate mah ngarasa teu ngeunah oge. Dumeh pepeteuyanana diketig. Teu majar kumaha, da geus tamaha sorangan. Hampura-hampura, batur mah nyeri. Manehna tetep merongos. Da kuring ge nyeri atuh di papag peteuyan. Kuring mah teu dihaja, anjeun mah haja. Jang Danu akhirna nyentak. Asana teh lengus teuing, mani teu meunang ampun. Ngan hadena Sugandi gancang nyampeurkeun. Sarta pikeun ngajaga bisi tuluy ribut. Pok bae manehna oge sasadu. Bakuna mah bari jeung meper we deui. Bisi amarahna eta jalma terus katutuluyan. Sarta teu ngalobakeun deui carita. Teos bae Sugandi indit ti dinya bari ngenyang leungeun Jang Danu satengah nu digusur. Terus ngagaredig. Jadi jiga nu nuturkeun Sumarni. Hain tuh. Nah jeung budak Badug teh teu jeung wiwaha nu. Sugandi nanyakeun. Bari jeung satengah ngawaweleh. Tapi ari bibir mah nyerenges seuri. Wah, lain teu jeung wiwaha. Sugandi teh ugan we atuh. Jang Danu bari merengut. Tapi ari panenjora mah tetep we nanceb kanu dempok biola. Nah atuh. Ari leye teh sapatuna ngadelewo kana waduk muning, mani kana tengahna pisan. Sakitu ngadungkuk jiga pariuk nangkum teh. Teu kajeung meus-meus acan. Da panon balanja kanu ngagiplek. Aduh, cadah teh. Jang Danu teu sirikna ngajarete. Sarta kontan we sukuna nu nincak teh. Sukuna anu nincak teh dibaret hideung. Terus we dikepeskeun. Teuing miceun nu ramiping meureun atawa ngan sakadar kabawa ku gerakan refleks. Persis keur kitu ari lar teh. Tibe hareup aya beca nyurungkuy. Nu tumpakna lalaki saurang. Sarta kumisna mani jalatreng sangadulang. Mangka-mangka harita teh podol kebo keur pasuli brengan dikepretkeun tina sapatu. Berber aya nu misah kira-kira sagede muncang. Langsung nyuruntul kabelah katuhu mapag beca. Nah atuh teu boga adeuna teh. Ana ceplok teh ngadoneum dah kana beungeut ki jalatreng. Palebah kumisna pisan tungtungna nu beulah katuhu. Da eta we kumisna nepi ka ngadadak dengdek berat sabelah. Aduh, setan sia. Kurang ajar. Hep. Ki jalatreng kontan nyarekan ka Jang Danu anu saterusna nitah eureun ka bang beca. Super beca lain deui gugupna, buguh teu nyaho ata utuna. Teu panjang mikir deui. Pedal rem ditincak satakerna, grit, rieg, kareong, kubrag bae. Beca teh ngadon ngajengjehe kabelah katuhu. Pilotna kapecelengkeun. Ki jalatreng ngaringkuk jero beca anu saterusna kusah koseh dek hudang. Karuh, jirah kadi. Jang Danu nyorowok bari balenyang we manehna lumpat ti babaranting. Meh-mehan nubruk Sumarni. Puguh manehna mah awaseunaker. Yen Ki jalatreng teh katembak ku pelor podol kebo anu ngablesat dina sapatuna. Sedengkeun Sugandi teu talangke pipilun ngabecir ti paparetot. Puguh we. Nu teu nyarahun raratanana mah. Kabeh pada arolohok. Naha eta dua jajaka teh kalah ka ngabecir. Nu cilaka teh lain ditulungan. Sok gagabah kitu ari Danu atuh.
Sugandi ngawaweleh bari ngahegak. Ret malika tukang alusna teh. Ki Jalatreng teh teu daekeun ngudag. Nu katempo teh ukur Sumarni we ngagandeang ka palebah manehanana. Teu kagimreung-gimreung ku beca ti guling. Ih lain gagabah tuh da. Nya padahal eta we padahal kebona cucunga. Hayo ngadon namblog kana kumis. Sakitu bari renghap ranjug teh. Jang Danu bisa keneh ngahehe bari reg we eureun lantaran tetela geus aman. Bari sakalian deuk ngadagoan Sumarni. Oh eta tuh make dikepretkeun. Wah tuh da geuleuh. Geura tuh. Masih keneh ramiping ieu ge. Yah, ngancai heula. Era tuh. Ari kudu jajalabud mah. Baru kadaguan Nyi Mojang. Tapi ari sapatu sabelah bari belok ku podol kebo mah mata era parada tuh. Bakuna mah bisi nu gulisna geuleuheun. Ku kituna ngagentak Jang Danu nyimpang heula ka hiji imah deuk milu kukumah. Sugandi hideng nuturkeun. Lain. Nah ya awewe hebat kitunya di. Kakara uing mah mireungeuh nu model kitu. Bari bebersih teh ngecawis. Oh nya kakara we. Di bojong lopang. Da moal aya atuh. Sugandi nembal bari camerut. Ngarasa keheul. Meh-mehan ka bawah cilaka. Nah dari dia oge langka nu model kitu mah. Nepi ka iga burung batur oge di sikunya. Ayo deh nyilakakeun beca. Da soca balahnya kana bujur batur. Sugandi ngadelek. Ih. Salah podol muning eta mah. Teu boga adeuh nangkod teh. Bet ngadon kana kumis. Jang Danu ngahehe. Heueuh, panona mata peda Danu mah. Sakitu ngadungkuk teh, dereng adon dilabrak. Itu lain. Itu tuh nu kudu disalahkeun teh. Barabot diuk si Neneng. Nah, aya gulak-gilak kitu. Bangun lancar pisan. Lamun Jang Danu bari lakwe neuri ciduh bangun uruy. Bagus Lah kang ngoroyoh gitu. Yah, geus beres. Geus, nya hayu atuh. Sugan we si Demplon teh aya keneh. Kanca dangu puguh ge Sumarni teh nyaho diringeus. Sanggeusna mireungeuh nu duaan nyarimpang. Manehna leumpangna teh terus we ngeteyep lalaunan. Bari hate mah seuri. Ari ras ku paripolah tadi. Ku kituna, kumanehna geus cukup bisa dipaparah. Yen nu saurang mah aya maksudna. Ieu sababna nu matak leumpangna lalaunan. Itung-itung bari ngadagoan we. Nu matak barang Jang Danu jeung Sugandi geus kajaralan deui. Ujug-ujug breh we Sumarni katembong malah can sakumaha jauhna. Gancang diarudag. Atuh barang geus tarepi teu asa-asa deui pok bae. Ku Jang Danu ditanya. Keur mah manehna teh kasep jajaka nu sologoto. Katurug-turug mireungeuh pamulu Sumarni. Sakitu mereanana. Ukituna ujug-ujug nyantel we. Paribasa batu turun kesik naik. Kaharti dina waktu anu sakedeung oge geus dalit naker. Ku kitu teh mah itu lapar ieu halab-hab. Saruana pada butuh ku parab. Nu ripuh Sugandi nu ukur nyaksian. Lok we. Gondok lakina turun unggah persis we siga saleser teterekelan. Harita teh gawena terus we kukurlingan muter kota. Paya kacape da puguh itu ieu keur paragerah karanjingan budaya asmara nu geus ngagedur meh-mehan ngaduruk sakujur badan. Lantaran geus reup-reupan maju ka poek. Akhirna Sumarni ngajakan ka Sukaraja. Nu tumarapna ka Jang Danu lain deui haripeutna.
celuk-celak kana beca. Jang Danu duaan jeung Sumarni, sedengkeun Sugandi nyorangan nuturkeun pandeuri. Nu pikeun Jang Danu mah beuki guliga we nu aya. Jaba ti samamena pagegeye, leungeun mah ngayap duanana teu beda we ti nu palid. Sumarni kaos nu heueuh baha. Moyeg teu rek cicing. Tapi bari semu-semu nu merean. Sedengkeun Jang Danu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana. Aya ditipar kitu, di dinya teh beunang disebutkeun aya markasna. Pogo we, tumerapna ka Sumarni ngahegak bangun nu capek. Manehna meh-mehan teu tahan. Kukituna panyangka Jang Danu geus tangtu Sumarni teh awewe sabangsa kemang jalan. Sama sakali manehna mah teu nyahoeun yen Sumarni teh mun diibaratkeun bolon mah keur meujeuhna rampus nyusu. Bongan ti heula aya nu mirucaan. Dina diantepna teh teu beda we tinu ganggarateun. Tapi dina aranjogna ka imah Ibu Julaeha, Jang Danu make ngargog sagala. Agak-agagan nya kitu deui Sugandi mireungeuh imah nu didatangan beunang disebutkeun gedong sigrong aya di tengah-tengah lembur. Kukituna kontan we sangkaan Jang Danu anu saperti tadi teh ngadadak buyar. Asana teh piraku lamun gedong nu model kieu disasaruakeun jeung markas ditipar. Mangga tuh kalebet we. Sumarni ngaharewas kanu duaan ngajakan asup. Mangga Neng, moal nyeuseul gitu tuang ibu. Jang Danu nembalanana arap-ap eureup-eup. Ah moal. Asal maksudna we anu salaresna. Sumarni bari ngadelek ka Jang Danu. Gelenye ditungtungan ku imut. Sarta teu kanyahoan ari caletot teh nyiwit kana pepeuteuyanana. Pogo we. Jang Danu nepi ka ngagurubug bari aduh-aduhan. Ngan teu lepas. Lantaran ku Sumarni kaburu dihuit bisi ngagareuwahkeun tatangga. Kabeneran panto nu katepas tacan dikunci. Puguh Sumarni tacan balik. Turug-turug tacan sakumaha peuting bener. Kakara oge reup. Malah di jalan mah lain deui haneuteun keneh. Ngan di jero lembur we alusna teh keur kabeneran simpe. Panto nu di tengah oge tacan dikunci. Ari diputerkeun gerendelna. Ari brae we muka. Bus Sumarni ka jero dituturkeun ku nu duaan bari popoyong kodan. Tetela geuning Sumarni teh lain anak jalma handap-handap. Nilik sakitu kaagrenganana di jero imah. Paretek ku paparabotan sing sarwa leuk. Leuheung Sugandi teu pati kikuk teuing. Bubuhan manehna mah kasebut urang kota. Nu kayaan lingkungan masyarakatna geus leuwih maju. Sedengkeun Jang Danu nu satorojolna ti Bojong Lopang. Sanajan bener manehanana teh sabakota. Tapi rasa rendah dirina beunang disebutkeun leuwih kandel. Bogoh we lain deui rerempodanana katitih sagala-galana. Ibu Julaeha harita teh keur aya di tengah imah. Ngagentak manehna uwah aeh. Umakuna dareh deh naker. Ngarasa bungah oge. Mireungeuh nu jadi anak babawaan. Sugan we matak ngadatangkeun hasil. Ngan radahan jeluna teh dumeh mireungeuh pating poyong kodna bangun nu darusu naker. Sanggeus nu duaan dariuk, Sumarni digeroan heula ku Ibu Julaeha dibawa ka kamarna. Pok bae ditanya. Rupana mah tregep oge. Nu mana nu miharep kamarni teh? Eta Bu, nu nganggo ka meja salur. Dah, bangun dusun naker geuning. Ah, sabios atuh Bu. Supados gampil ikuah kieuna. Kapan kang ngalaksanakeun maksud urang teh ya?
Nya, kan bae atuh. Ngan sing bener wae nya nalekna. Supaya puguh cekeleunana. Kan seorang deui mah deuk ditanya ku ibu. Sugan we oge bisa digunakeun tanagana. Sanggeus nyarita kitu mah Ibu Julaiha terus we kaluar ti imah dituturkeun ku Sumarni. Geus aya di tengah imah heg Sugandi ku Ibu Julaiha digupayan. Geus nyampeurkeun langsung ku manehna Sugandi teh dibetot dibawa asup ka kamarna. Heueuh tamat geuning kanca. Alah insyaallah naon anu deuk dimaksud ku Ibu Julaiha teh. Teras aripangna Sugandi digebluskeun ka kamarna ya naonnya maksana tah. Lajeng kumaha jucungna Iwan jeung Wiwin. Cenah Imas aya nu marbutkeun ku saha. Antosan we nya kanca terasna. Ieu bagian kadua. Judulna teh ke kapayun insyaallah. Birahi nu mawa pati. Sakitu atuh kanca, ieu bagian kahiji Tunggara nu mawa bagja. Parantos rengse ke insyaallah urang teraskeun kana sambungan tina carios ieu. Sakitu kanca nu kapihatur ti Abah rawuh Kang Kevin neda siapunten anu kasuhun. Tang tos seueur kacaletot dina macakeunana. Alhamdulillah aya editor. Muga wae ieu carita teh aya guna sareng mangpaatna pikeun eunteng hirup urang di alam pana, di alam dunya. Sakitu kanca anu kapihatur bobo sapanung carang sapakan hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.